Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang tiasa ngaos deui neraskeun jurumiyah kantun bab ma'rifati alamati i'robi. Ngaosna biasa orang logatan heula terangkeun sareng narkib. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti akram syaillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga sasarengan ditinggal redaksi babu ma'rifati alamati i'robi ari ieu eta hiji babuat mertelakeun pirang-pirang cirina i'rob lirob arba'u alamatin lirob eta tetep pikeun i'rob rupa arba'u alamatin ari opat pirang-pirang ciri adomatu wawaw alipuan nunu adomatu tegasna ka hiji domah wawaw sareng kadua waw wa alipu sareng katu alif wa nunu sareng kaopat nun pa amadomatu patakunu alamatan li robmi pi arbati mawadi'a pa amadomatu mangka anapan ari domah patakunu maka eta yaitu domah alamatan eta jadi ciri li robmi pikeun i'rob ropa pi arbati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat pi ismi mufradi wa jam'i taksiri wa jam'i muannas salimi wa pi mudhari alladzi lam yattasya ba'akhiri sayun. Ismi mufradi tegasna ka hiji dina isim mufrad wa jam'i taksiri sareng kadua dina jamak taksir wa jam'i muannas salimi sareng katilu dina jamak muannas salim wa fi'il mudhari alladzi lam yatasya bi akhiri sayun sareng kaopat dina fi'il mudhari alladzi anu lam yatasya tacan patepung tacan paanta bi akhiri sayun bi akhiri kana akhirna itu fi'il mudhari naon sayun hiji perkara oge dina naon-naon nya anu genep teh tos sakitu heula dina bab ma'rifati alamati i'rob bab ieu nerangkeun pirang-pirang ciri na i'rob ciri i'rob nya pirang-pirang ciri na i'rob ciri i'rob pertama i'rob ropa nya sadayana aya opat domah waw alif sareng nun nu opat kabagi dua anu asliyah nyaeta domah anu niabah nyaeta waw alif sareng nun niabah teh nu gegentos nya margi ki saur imeriti lirob imin hadomatun wawun alif kada kanunun sabitun lamun khadib pa amma domatu mangka anapan ari domah jadi ciri i'rob ropa nu pertama pangna domah pangna dinamian domah elatna lindima misyapatin inda nutki biha karena narima kumpul nabi wirdua nalika diucapkeunana domah jadi ciri i'rob ropa dina opat tempat hiji dina isim mufrad dua dina jamak taksir tilu dina jamak muannas salim opat dina fi'il mudhari ta eusi dina syai'un naon-naon tadi teh fi'il mudhari anu kosong tina perkara anu genep teh nu mana teh ta hiji alif tasniyah dua waw jamak tilu iya mufradah muannasah mukhatabah empat nun taukid sakilah nun jamak niswah 5 nun taukid sakilah genep nun taukid khafifah nu kahiji isim mufrad nya kumaha patokan isim mufrad teh ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan bihima wala minal asmail khamsati kalimah anu sanes tasniyah sanes jamak sareng sanes mulhaq tasniyah sareng sanes mulhaq jama sareng sanes salah sahiji tina asmaul khamsah gitu
Upami ninga dina bab mubtada khobar mah laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati, si mufrad teh kalimah anu sanes jumlah sareng sanes sibeh jumlah. Upami dina ninga dina babla jeung nida laisa mudopan wala syabihan bil mudopi, kalimah anu sanes mudop sareng sanes sibeh mudop. Itu cenah. Nu kaduana domah nyirian i'rab ropa dina jama taksir patokanana mata ghayyaro amdina mufradihi, kalimah anu barobah tina adegan mufradna, contohna ruknun jadi arkanun. Barobah dina jama taksir aya genep, nu kahiji aya barobah baris hungkulnya, contohna sapertos lapad asadun jadi usudun. Kadua aya tambahnya aksara hungkul, contoh sinwun jadi sinwanun. Nu katilu kurang aksara hungkul, contohna tukhomatun jadi tukhomun. Nah, anu kaopat barobah baris sarta tambah aksarana, ruknun jadi arkanun. Salajengna barobah baris sareng aksara, contoh kitabun jadi kutubun. Nu kagenep barobah baris tambah sareng aksara, contohna sapertos ulamun jadi gilmanun. Nah, dina jama taksir kabagi dua, aya kilah aya kasrah. Jama taksir kilah mah aya wajan-wajana. Jama taksir kilah aya opat nyata afilatun, afulun, fi'latun, af'alun. Anu kasroh wajan jama taksir kasroh kabagi dua, anu berbentuk segat mumtahal jumu. Patokan segat mumtahal jumu kullu jam'in mukassarin ba'da alif bi taksirihi harfani aw salah satu ahrufin aw satuha sakinun. Setiap jama taksir anu sabada alif taksirna aya dua huruf atawa tilu huruf anu tengah-tengahna sukun, contohna nausiru, masobihu, dan lain sebagainya. Anu katiluna domah nyirian i'rab ropa dina jama muannas salim. Patokan jama muannas salim majumi abi alipin wa ta'i mazidataini, kalimah anu dijamakeun ku alif jeung ku ta bari panambah duanana, contoh muslimatun. Saur dina alfiahna wa ma bita wa alipin qad jumi'a yuksaru ya jari wapin nasbi ma'a. Pangna dikaidan ku salim risalah mati siagoti mufradihi anit tagiri, karena salamet segat mufradna tina barobah. Jama muannas salim kabagi dua, aya kiasi aya mulhaqi. Salajengna domah nyirian i'rab ropa dina fi'il mudhari. Ciri i'rab ropa domah nu kaopat nyaeta fi'il mudhari anu kosong tina perkara anu genep. Nu tadi teh anu parantos disebutannya buktosna aya 5, uku mufrad mudzakkar ghaib, contoh yansuru. Uku mufrad muannas ghaibah, muannasah ghaibah, contoh tansuru. Mufrad mudzakkar mukhatab tansuru. Mutakallim wahdah unsur, mutakallim ghair nansuru. Unsuru nansuru, mutakallim wahdah unsuru nansuru. Tah urang lajengkeun kana narkib.
Orang tinggal sesarengan babu ma'rifati alamati i'robi. Babu didinya janten khobar mubtada mahdub. Ya, khobar anu mubtadana dibuang. Takdirna ai hadza babu ai harap tafsir harap tambih dza kalimah isim isyarah mabni sukun maharopa jadi mubtada. Babu jadi khobarna kudoropa alamat ropana domah dohir. Babu mudhof ma'rifati mudhofun ilaih kudu jar alamat jarna kasroh dohir. Ma'rifati mudhof alamati mudhofun ilaih kudu jar alamat jarna kasroh dohir. Alamati mudhof i'robi mudhofun ilaih kudu jar alamat jarna kasroh dohir janten diidopatkeun sadayananya. Lir salajengna lirob i arbau alamatin lirob i lamna harap jar arob i majrur kudu jar alamat jarna kasroh dohir. Sajumlah jar majrur ta'aluk kana kainun maharopa jadi khobar muqaddam. Tama khobar muqaddamnya. Arba'u jadi mubtada muakhor. Ya pannya anu khobarna dipayunkeun mubtadana diakhirkeun ta ieu. Contohna lirob i arba'u. Ta arba'u janten mubtada muakhir kudu ropa alamat ropana domah dohir. Arba'u mudhof alamatin mudhofun ilaih kudu jar alamat jarna kasroh dohir. Adomatu jadi bada tina arba'u kudu rob alamat ropana domah dohir. Waw huruf atop waw maktub kana domah kudu rob alamat ropana domah dohir. Wa alifu huruf atop alifu maktub kana domah kudu rob alamat ropana domah dohir. Wa nun huruf atop anunu maktub kana domah kudu rob alamat ropana domah dohir. Pa amma domatu patakunu alamatan lirobi. Pa amma domatu pa na pasehat ma sohauku pana pasehat. Amma harfu syartin wa tafsilin wa taukidin mutadomminin bimakna syartin tahtaju ilal jawabi. Al jawabu makurunatun bil pa'i. Adomatu jadi mubtada kudu rob alamat ropana domah dohir. Patakunu pa ta pa na jawab amma takunu kalimah fi'il mudhari nakis. Amaling takunu tarpau isma wa tansibu khobaro. Hartosna takunu ngaropakeun kana isimna nganasabkeun kana khobarna. Isim takunu domir hiya ta'udu ala domah alamatan jadi khobar takunu kudu nasab alamat nasabna patah dohir. Sajumlah isim takunu khobar takunu maharopa jadi khobar mubtada tina domah. Sejumlahan takunu khobar takunu teh nya dijumlah eta teh isim takunu khobar takunu na eta teh dina tingkah nama ropanya ngan kumahana jadi khobarna tina adomah eta. Sajumlah mubtada khobar maha jajam jadi jawab syarat amma takunu jadi syarat jawab. Sajumlah jawab syarat amma maha nasab jadi jawab syarat idza muqaddar. Lirob ilam harap jar arob i majrur kudu jar alamat jarna kasroh dohir. Sajumlah jar majrur ta'aluk kana alamatan anu mata kelapad alamatan teh benang dipake perta'alukan ku lapad lirob i sabab kalimah isim segat mubalaghah nya. Lapad lirob teh ngamubalagohan mana ngamubalagohan lapad takunu paharap jar arba'ati majrur kudu jar alamat jarna kasroh dohir sabab jar majrur ta'aluk kana alamatan. Arba'u mudhof mawadi'a mudhofun ilaih kudu jar alamat jarna patah karena gaganti tina kasroh sabab
kalimah na isim goer munsorib gitu. Isim goer munsorib mah gitu. Ciri jarna teh ku patah. Bi ismi mufradi paharap jar ismi majrur kudu jamat jarna kasra dohir sejumlah jar majrur ta'alluq kana kainun maharopa mahajer tang mahajer jadi badatina arbaati mawadi mufradi jadi sifat tina al ismi kudu jar alamat jarna kasra dohir wa jam'i taksiri wa huruf atop jam'i ma'tub kana ismi kudu jar alamat jarna kasra dohir jam'i mudhof taksiri mudhofun ilaih kudu jar alamat jarna kasra dohir wa jam'i muannas salimi wa jam'i wa huruf atop jam'i ma'tub kana ismi kudu jar alamat jarna kasra dohir jam'i mudhof muannasi mudhofun ilaih kudu jar alamat jarna kasra dohir asalimi jadi sifat tina jam'i kudu jar alamat jarna kasra dohir wal fi'lil mudhari wa huruf atop fi'il ma'tub kana ismi kudu jar alamat jarna kasra dohir al mudhari jadi sifat awal tina al fi'li kudu jar alamat jarna kasra dohir alladhi kalimah isim mausul mabni sukun mahajar jadi sifat sani tina al fi'li lam harap napi yattasil kalimah fi'il mudhari diparentah kulam diparentah jajam alamat jajamna sukun bi akhiri baharap jar akhiri majrur kudu jamat jarna kasra dohir sajumlah jar majrur ta'alluq kana yattasil akhiri mudhof hi mabni sukun mahajar mudhofun ilaih syai'un jadi fa'ilna kudu ropa alamat ropana domah dohir sajumlah fi'il fa'il la mahalaha mina i'robi silah mausul wa huwal ladzi tata jantan silah mausulnya jumlah fi'il fa'il tidinya teh wallahu a'lam bishawab.